Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katunda waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka kami ge heran basa seuneu geus pareum kasambak ulasan bega teh geus palastra ces palastrana teh tapak aya anu ngakalakeun ngan herana kami sararea teu nyaho kusaha maranehna palastrana teh. Omong si eta lalaki heraneun. Tah upami teu lepatna parantos dugi kadinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kaparayun. Sadayana. Mitra kaum dangu kulantaran panasaran saban mayit begal ku sanaya teh diilikan tetela maranehna palastra alatan tarangna siga tapak dihampal ku barang teas sabaraha mayit mah tarangna teh nepikeun ka bejad jeung geutina ulaweran ningali eta tatu sanaya mah jadi inget ka korban-korban di lemur Bantar Jati Girang. Kapan inung Bapak Yaksa oge tiwasna teh tarangna siga tapak dihampol ku barang teas. Moal mah Rajapatina teh eta-eta keneh. Munnya saha ulon-ulona sanaya cengkat bari hatena kebat-kebit. Basa aya kajadian Rajapati di lembur Bantar Jati Girang. Maneh ngajudi yen anu geus nyieun pola kejem sarupa kieu teh tangtu Nyi Sunia. Lamun mah tudingan teh henteu robah atuh anu maehan welasan begal teh deui tangtu Nyi Sunia. Nya gitu Nyi Sunia. Sanaya ukur bisa ngahuleng bari kerung. Sabab ari pok ka batur mah hangot ka Nyi Rodiah. Manehna teh moal kolu atuh ku sabab kitu pamustunganana mah sanaya teh guat wae ngajak ka urang lemur supaya mereskeun kaayaan. Ieu mayit anu galituk teh urang buru-buru kurebkeun heula. Ceuk sanaya bari miheulaan ngagusuran sawatara mayit dijajarkeun mani rapi. Kami mah ukur rek ngurebkeun urang lemur we wungkul paduli kumakarep mayit begal mah antep we lah. Ceuk urang lemur. Ulah kitu kudu sarua di Pulasara. Omong sanaya. Yude aing mah Pulasara mayit jalma jahat. Nya geus ngaruksa ka tengteureman lemur, nya geus ngarampit pakaya urang lemur. Ayeuna keurang naon mayitna mah kudu di Pulasara sagarupa. Bener gitu ya batur. Cik urang lemur ka papada baturna. Kadenge aya anu satuju karena pamanggih eta jalma. Tapi teu kurang-kurang anu teu ngajawab naon-naon oge. Teu meunang kitu jahat teh basa manehna hirup. Dari geus jadi bangke kieu mah. Tuh geuning ting jalolor we jeung lalunguh. Hartina ari geus jadi mayit mah manehna teh sarua jalma biasa tur wajib di Pulasara kurang. Omong sanaya deui. Dicaritaan kitu urang lemur teh ting baretem. Yuk urang bebarengan Pulasara sakur mayit saha bae
sabab mun diantep da bakal ganggu ka urangna oge. Omong sanaya deui. Atuh ari geus kitu mah sarerea nurut kana pangajak sanaya. Welas-welas urang lemur teh teu awewe teu lalaki, teu kolot teu budak, sapoe eta mah samiuk digawe, aya anu tugas ngari kaluat, aya nu ngamandian mayit, tapi aya bae anu pokok tetengan neangan dahareun anu sakirana nyesa henteu karampid ku balad begal anu kalaburan. Ada urang teh perlu dahar meureun. Keun sabot anu sajian uras-urus mulasara mayit, kami marek muka dapur umum we ieu Omong hiji awewe anu kabeneran geus manggihan beasa gentong di juru bangkarak imah anu kahuru. Atuh sabot anu sejen cuci digarawe, hari Nyi Rodiah mah ukur cinutrung we di sisi kai. Aya deui anu cinutrung taya sumanget teh nyaeta Nyi Tarsi. Sanaya geus ngajudi ieu awewe anu dua ting haruleng teh ku sabab hatena keur tegarna. Nyi Rodiah da atuh tas nampak cocoba, kahormatanana hampir diganggu lalaki jahat. Hari Nyi Tarsi kapan eces geus leungiteun mitoha salaki ku catut anakna, matak pantes mun muruku sunu mung babantu oge. Sanaya nyamper ke Nyi Tarsi anu kabireungeuh keur cinutrung misahkeun maneh tinu sejen. Nyai masih ga anu teu riuk-riuk sedih ningali mitoha jadi mayit teh geuning. Ceuk sanaya ngarasa panasaran. Nah make kudu ngarasa sedih. Nah lamun dicengcerikan mitoha kami teh bakal hirup deui kitu. Omong Nyi Tarsi manis siga anu sugal ngajawabna teh. Teu kitu. Teu kitu Nyai. Ngan ilaharna lamun kolot sorangan keuna ku musibat mah biasana urang teh sok ngarasa sedih. Tema sanaya bari hatena mah anger ngarasa heraneun. Nya kuduna kitu kami teh bakal nyaah ka mitoha. Mun mitoha oge sarua mika nyaah ka kami. Mun kitu mah meureun mitoha Nyai teh teu nyaah ka Nyai meureun nya. Jigana aya pasoalan atawa aya naon wae anu sakira ngoet kana hate Nyai meureun nya. Mitra kaum dangu ditanya kitu ku sanaya. Pok Nyi Tarsi teh ngawalon pokna. Malah mah salaki kami oge nyaeta Kang Sumaji. Ka kami teh sasat ngewa ka cida. Omong Nyi Tarsi. Ngadenge eta jawaban hate sanaya karasa hareuneg. Bet jadi inget kana nasib Nyi Rodiah. Kapan cenah Nyi Rodiah oge kitu nasibna teh. Dipikang ewa ku calon mitoha jeung ku piselakieun ngan bedana hari Nyi Rodiah mah puguh dipikang ewa teh henteu bari jeung dikawin. Aneh ongkoh dipikang ewa tapi mani bisa boga budak Nyai. Nyeta atuh mati-mati pikieun mameureun kami teh bareto narah direremokeun. Emang Nyi Tarsi humaneuar. Atuh ku sabab geus kagok udah Rusia, pamustunganana mah Nyi Tarsi teh medar pangalaman hirupna. Cenah bareto mah manehna teh sasat kembangna lemur. Da eta we ampir lalaki anu aya sasat rebutan hayang deukeut jeung manehna. Tapi tina sakitu jajaka teh sabenerna ukur Sumaji anu bisa metik kembang lemur teh. Ngan hanyakal geuning Kang Sumaji teh gede timuru. Abong geus jadi pamajikan manehna. Kami teh mani teu meunang kaluar ti imah. Sakalieun mandi di tampian. Heug balik aya anu nanya oge. Kami teh dicuriga bae. Ari mitoha deui. Sakitu cicing saimah teh lain aya kadua ngadamaikeun atawa
mapagahan barudak ngora. Ieu mah kala kasarua nyuriga kami. Kamari maknya sameme aya bancang pakewuh. Lemur diurug begal. Kami teh sasat disiksa bebeakan. Teu pira dume aya lalaki anu tumanya perkara lemur. Atuda kami teh apal ari ngeunaan eusi lemur mah. Nu matak ngabuis we nyaritakeun perkara lemur. Kapargo pisan ku Kang Sumaji. Manehna sewot nyiksa kami bebeakan. Malah leuwih ti kitu teh Kang Sumaji make lunta mawa si Ucu. Ceuk Nyi Tarsi. Saha ari si Ucu teh? Si Ucu teh anak kami umur 5 tahun. Sidik oge kami teh keur hariwang. Lemur dirurug jalma jahat. Ari budak dibawa lunta. Keur kami mah anu di Pikamalang teh eueuh deui. Iwati budak. Budak teh apet pisan ka indung. Ari ayeuna sasat dijauhkeun. Ceuk Nyi Tarsi jadi ditungtungan ku ngalima da sedih inget ka anak. Sabot Nyi Tarsi sacarita kitu torojol hiji awewe anu sigana mah ngabandungan eta obrolan. Nah, salah sia ari kitu nama tuh datar sih. Cik si awewe tengah duweuh teh. Sanaya ngalieu ka eta awewe. Nah kunaon Nyi Tarsi disalahkeun? Tarsi, si ate geus obrol-obrol jeung jalma sariwat. Wuri-wuri eta jalma tetelepe ka sia. Isukna ieu lemur dirurug ku begal. Kami mah geus moal neangan judi anu teu kadeuleu. Saha anu jadi ulon-ulona pangna aya kajadian kitu. Kang tu sia teh geus mere beja perkara kaayaan lemur kabalad-balad begal deuleu. Ceuk eta awewe. Dicarekan sarupa kitu. Nyi Tarsi henteu nemalan. Kajaba ukur ngarenghap panjang. Basa si awewe geus ngaleos. Sanaya tumanya deui ka Nyi Tarsi. Nyai nya kitu nyai teh geus nepi-nepikeun beja ka begal. Di mana kami nyaho yen eta lalaki teh baladna begal. Aya nu datang ka lemur terus tetelepe keunaan lemur. Nya di bejaan we da panyana teh moal pikieun. Nyai yakin teu boga kawawuhan ka begal? Teu boga. Barina oge keur nahaon wawuh jeung begal. Eta di bener teu yen lalaki anu sacarita jeung nyai teh begal? Ditanya kitu Nyi Tarsi ngauleng. Ah nyao atuh. Da basa balad begal ngalurug ka dieu oge. Kami mah teu mangihan manehna. Atuh anak itu mah di kacantang tu begal manehna teh. Bisa jadi kitu. Tapi da nya kitu cenah wuri-wuri aya jalma saliwat asup ka ieu lemur. Isukna aya begal ngarurug ka dieu. Jadi we urang lemur teh nudingna kitu. Oh, gitunya. Ceuk sanaya ungeuk-ungeukan. Ari geus kitu mah sanaya teh ngaleos da kudu mantuan urang lemur anu ti hot-hat digawe. Aya anu ngurebgeun ulasan mayit, tapi oge aya anu ngadegeun deui imah anu ka hulu. Sanaya mah leuwih moho kana mantuan ngadegeun deui imah Nyi Tarsi. Ceuk Nyi Tarsi, sabenerna mah lain imah manehna, tapi imah mitohana. Kami mah jalma rudin. Indung bapa maut 2 tahun kaliwat henteu ngesakeun pakaian naon-naon. Atuh kami teh diampihan bae ku mitoha. Ngan kitu geuning, rasa maneh boga jasa ngurus kami. Hirup kami teh mani diatur pisan. Teu meunang kitu, teu meunang kieu. Sarengkak saparipolah teh. Sasat dicuriga da cenah loba tapak lacak baheula. Majar teh kami bareto jadi rebutan lalaki. Ceuk Nyi Tarsi sabot babantu
ngakutan barang. Mitra kaum dangu jero 2 poe imah bilik taneuh ngupuk teh geus bisa kaeusian deui ku Nyi Tarsih jang kaperluan sare. Sanaya mangnyeunkeun dipan. Atuh sakalian we nyieun 2 akang. Ceuk Nyi Tarsih. Atuh moal aya waktu. Da kamina rek kewat-kewat miang. Har, rek miang ka mana? Hari itu si Nyai kapancan cager tatuna. Geus we nganyerk heula di lemur sabot nungguan si Nyai jag-jag. Omong Nyi Tarsih daria. Mitra kaum dangu sanaya ngahuleng heula ditawaran gitu teh. Manehna asa-asa mun diampihan ku Nyi Tarsih. Hayo kenyieun masalah anyar, onggoh cenah salakina teh galak timuru. Tapi mun inget ka Nyi Rodia, eta budak teh nya perlu heureuh heula. Salila ieu dibawa apluk-aplukan sare, gimana dugna, dahar sakasampurna. Karunya mun keur tatu kitu ku aing hantem dibawa sangsara bae teh. Ceuk hatena sanaya. Nu matak sanggeus inget kadinya mah sanaya teh ungeuk nganyakeun. Keun atuh ari kitu mah kami rek nyieun dipan hiji deui nya. Tema sanaya. Atuh pamustunganana sanaya teh nganyerk di eta lemur. Nyi Tarsih kacida atoheunana sabab irupna asa dibaturan, anget sanaya teh pasipatanana nya sopan. Nyahanap asor jeung anu pangdipi kabutuhna ku Nyi Tarsih perkara rapekanana. Sanaya teh daek babantu naon bae anu sakirana ngenteng-ngenteng gawe keur Nyi Tarsih. Mitoha Nyi Tarsih teh boga kebon sacangkewok, salila aya sanaya kebon teh diurus ku manehna. Rupa-rupa palawija ngahaja dipelaku sanaya, malah rupa-rupa bebeutian oge cubceb di pelakan. Ari loba pelakan mah urang teh moal hese dahar. Ceuk sanaya. Nyi Tarsih jeung Nyi Rodia anu eungkeut-eungkeut jag-jag oge milu mantuan. Kalawan gumiraнаker malah ari Nyi Rodia mah bari ngaseuk teh kolu hariringan segala rupa. Daek sote cenah ka Cinangka, kaci situ mah teu purun. Daek sote ka manehna kanu itu mah teu purun. Nyi Tarsih nyeleukeut kadenge Nyi Rodia ngahaleuang teh. Ari geus kitu ngong manehna oge mairan, hayang teuing buah golek, kumaha ngasakanana. Hayang teuing kanu kasep, kumaha nya ngakalanana. Atuh, diojok-ojok we aceuk. Cik Nyi Rodia nempas. Nyapu gue da aceuk teh rokraknya. Tema Nyi Tarsih atuh ger duanana sariri. Sanaya mah ukur mesem bari tongoi digawe, ngan sabot kitu ari hatena mah cumarita. Ya awewe 2 menigalu miraki. Lawas ahdi jeung lanceuk we anu lawas teu tepung. Kakara anyar tepung oge mani geus layeut kieu, lamun mah si Rodia sira cicing di dieu daekeun moal nya. Sanaya teu banglas mikirna, da sanaya teh jadi ngadedengekeun haleuang. Nyi Tarsih jeung Nyi Rodia anu patemalan, lain bangban lain pacing cenah lain kananga kuduna, lain babad lain tanding lain kadinya kuduna. Lampuyang nu cocongoan bawaeun ka Raja Galuh, ku hayangnya sesonoan isuk mah urang pajauh. Sayang kaak diarengan diasupkeun kana peti, hayang mangkat babarengan bati gegetunnya ati. Mitra kaum dangu sanaya oge jadi milu gumira. Keur manehna mah eueuh deui anu jadi kagumiranana teh kajaba lamun ningali Nyi Rodia hegar. Kapan bari teh oge kayung-yuna Nyi Rodia teh sabab saringkak saparipola katemong gumira bae
malah sakapeung sok bari jeung ngalucu sagala rupa. Ayeuna ieu budak teh siga-siga kagumiraanana balik deui. Tapi moal mah kagumiraanana teh dumeh dedeketan jeung aing gitu. Cek hate sanaya ingat deui kana eusi hate Nyi Rodia. Mun geus ingat kadinya, sanaya teh jadi gegebegan deui. Manehna mah nyaho pisan kapan Nyi Rodia teh aya harapan anu leuwih jauh ti manehna. Kanyaah manehna lain sakadar kanyaah ti hiji lalaki saluhureun kasahanapeun, tapi ku Nyi Rodia mah kudu dirobah jadi kanyaah ti hiji lalaki ka awewe. Bingung aing teh. Bingung. Cek hate sanaya deui. Teu karasa geus saminggu sanaya nyiruruk di imah Nyi Tarsiah teh. Teuing kunaon deui. Sanaya teh manis siga anu betah. Siga-siga teu inget kana tujuan anu mula. Anu rek gabung ka pasukan Kanjeng Haji Rawatasari. Betah cicing di imana Nyi Tarsiah teh siga anu kamalinaan. Teuing dumeh Nyi Tarsiah sakitu galegehna, teuing dumeh kumaha. Anu eces Nyi Tarsiah mah memang atoheun kacida. Hirupna di baturan teh angot Nyi Rodia sakitu bageurna. Mani geus nganggap lanceuk ka manehna teh. Atuh kusabab kitu kanyaah Nyi Tarsiah ka Nyi Rodia oge mani teu asa-asa deui. Ngan anu mawa ganjelan mah tatanggana bae. Ari maranehna mah henteu sukaeun Nyi Tarsiah ngampihan sanaya teh. Kumaha teh rek kuligah tuh da, sabab Nyi Tarsiah teh apan boga salaki. Piraku aya awewe boga salaki ngampihan lalaki sejen. Basa sanaya keur eueuh jeung Nyi Rodia. Kapan tatangga teh kolu ngadatangan Nyi Tarsiah. Nyai ulah kitu pamali eta. Piraku awewe geus boga salaki ngadon miara lalaki sejen. Cek hiji lalaki ngahaja nyampeurkeun Nyi Tarsiah anu keur milihan serah tina beas anu keur di tapina. Sabenerna mah Nyi Tarsiah teh mungeun cacarita jeung ieu lalaki teh Ki Kedi nalahna teh geus boga pamajikan. Tapi toloh heor bae malah ti keur Nyi Tarsiah parawan keneh oge. Ki Kedi mah gawena teh ngan ngahelaran wae. Ari ayeuna mani siga anu bener mah pagahan sagala rupa. Moal mah ayeuna di anjing cai gitu. Ulah salah sangka sabab si akang teh bager jeung sopan deui. Ceuk Nyi Tarsiah. Sangarana eta mangkeluk teh. Teuing saha atuh da siga anu mung kanyahoan mun ditanyakeun ngaranna teh. Cenah cukup sebut amang we kawas Nyi Rodia. Mun daek mah, tapi da manehna teh can kolot-kolot teuing. Nu mata kami masok ngaakangkeun we. Geus cukup. Tapi rek kitu rek ieu sia teh kudu gawat ngusir eta mangkeluk. Omong Ki Kedi motong omongan. Har, naha? Kapan sia teh geus boga salaki. Temal kadi nyureng. Kan bae mun salaki kami datang mah rek dibejakeun we yen si akang teh lalaki sopan. Tuh sapan peuting oge sarena mah ditepas we. Da di jero mah ukur kami jeung Nyi Rodia. Rek dibejakeun ka salaki kami. Heuh mun nya manehna datang deui. Si akang teh gede jasana ka kami. Imah dipangadegkeun deui, kebon diurus, malah kasalamatan kami dijaga. Kapan sabenerna mah eta teh tanggung jawab salaki sarangan. Tapi kamana atuh ari manehna ayeuna?
Culeos tinggalkan kami manite tatapasine pisan. Omong Nyi Tarsi. Ngadenge yen salaki Nyi Tarsi geus dilalunta. Bari teu puguh ka mana leosna. Katemong Ki Kedi curing hak. Bener Nyai salaki sia teh lunta teu puguh. Bener, kitu pisan. Kakami teh mending nganggap runtah nu taya hargaan. Kumaha mun salaki sia teh teu balik-balik. Nya, rek kumaha deui paling-paling oge hirup rarandaan we meureun. Is, ulah kitu atuh Nyai. Lebareum. Ceuk Ki Kedi diukna ngised ngadeuketan Nyi Tarsi. Ih, ka itu ulah runang reneng kieu kanyahoan ku batur kejadi ribut. Ceuk Nyi Tarsi bari ngised ngajauhan. Tapi basa Nyi Tarsi ngised teh, Ki Kedi oge ngadeun milu ngised deui. Terus we paised-ised nepikeun ka bujur Nyi Tarsi teh ukur tibang nempel kana tungtung tepas. Malah akhirna mah ngagurampel labuh beas dina nyiru teh tamplok kabeh. Tuh nya, da akang mah jadi rek kami cilaka kieu. Beas teh eueuh deui. Ceuk Nyi Tarsi bari deku mulungan deui beas nu geus bacacar dina taneuh. Ngarasa boga dosa meureun di ditu nama. Ki Kedi teh milu deku mulungan beas, tapi bari leungeun nu sabelah mah ngaragama ngusapan tuur Nyi Tarsi. Dicacampah sarupa kitu. Atuh puguh we Nyi Tarsi teh amekeun. Manehna geuwat ngejat. Ngan kakara oge jung leungeunna ditongtak ku Ki Kedi. Nyai, sia ulah digunggil ya. Lamun salaki sia eueuh, sia teh moal bisa hirup jejem. Ulah laki sejen deui anu sanggup nang dayungan sia di lain aing mah. Ceuk Ki Kedi bari taki-taki sigarek ngarangkul awak Nyi Tarsi. Dikitu-kitu ku lalaki cunihin. Nyi Tarsi teh kalah kabeuki sewot. Keur mah manehna teh geuleuh, mangkukna hampir dicacampah ku lalaki jahat. Ari ayeuna geus direce deui. Basa Ki Kedi rek ngarangkul leungeunna teh ditakis ku halu anu cikene disaranekeun hiji bilik. Beletak. Aduh. Ki Kedi ngaceak sabab halu teh ngababuk kana tulang leungeun maneka rasa linueun. Basa Ki Kedi rek nyampeurkeun deui Nyi Tarsi taki-taki rek ngababukeun deui halu. Aduh ari geus kitu mah Ki Kedi teh teu wani neruskeun lampah. Manehna mundur sababaraha lengkah malah kusabab dijauhna rentang-rentang aya tetangga. Ki Kedi milih jicir we ningalkeun imah Nyi Tarsi. Ari sanaya mah harita teh keur ulin di sisi leuweung jeung Nyi Rodia. Sabenerna mah sanaya teh ngajak ulin teu puguh tapi hayang mere pangabisa ka Nyi Rodia. Salila ieu sanaya ukur ngalatih elmu lumpat wungkul. Padahal hirup dina zaman kiwari hayang lulus banglus leupas tina pancabaya teh wayahna awak teh kudu aya eusian. Da buktina ari dina nyangarepan bahaya mah teu di lalaki teu di awewe. Sarua awe deukeut pibahayaeun lamun ayeuna lalaki geus biasa nyupri ilmu jampe pamake. Kunaon atuh ari awewe henteu. Ceuk pikir sanaya harita. Atuh kusabab kitu malah sanggeus noong kana sawatara kajadian anu tumiba ka Nyi Rodia. Sanaya ngarasa perlu mere pangabisa ka Nyi Rodia. Namatak ayeuna teh Nyi Rodia dititah latihan. Ya teh latihan keur maehan jalma amang. Ceuk Nyi Rodia sanggeus meunang sabaraha lilana dititah latihan neungeulan dahan kai. Peureup Nyi Rodia katingali babareuhan jeung getih wuwungan. Tapi dahan kai oge kabireungeuh dekok siga urut ditutuh ku baliung mintul.
Selain ilmu keremayan jalma atuh Nyai. Tapi lamun aya jalma ku Nyai digebug satakerna, meureun pasti kana kojor, da cacak dahan kai oge, geuning mani dekok kieu. Cek Nyi Rodiah bari pupuringisan sabab leungeunna karasa nyeri. Ngan sanajan kitu, manehna teh kacida tuhuna ka sanaya. Sakur kahayang sanaya nu kumaha bae oge, manehna mah geus janji rek digugu. Sanaya ngahuleng. Kumaha carana mere penjelasan ka Nyi Rodiah malah ulah salah harti. Cing cokot eta batu Nyai. Cek sanaya nitah Nyi Rodiah. Nyi Rodiah haget mulung batu anu sagede mutu paranti ngarenos samel. Kusabab bentukna hampir ngarupakeun mutu, atuh kusanaya teh sakalian we dijieun mutu. Carana sanaya nyekot peso sakembaran pamere Ki Manggala Bareto. Ku peso wajah anu sakitu sekeutna teh sanaya ngagerit we nyieun mutu, sakedeung oge geus jadi. Sageus nyelapkeun peso sakembaran deui kana cangkengna, mutu teh diasongkeun ka Nyi Rodiah. Ieu naon Nyai? Mutu amang. Parti naon ari mutu? Paranti nengor hulu anjing. Tema Nyi Rodiah bari seuri. Ari mutu matang tuna oge keur nyamel atuh amang. Omong Nyi Rodiah deui minangka ngasongkeun jawaban anu bener. Bener. Mutu mah keur nyamel. Tapi mun tadi Nyai ngajawab yen mutu teh keur nengor anjing, bener deui. Bener. Alah, atuh mun kitu mawatir anjing teh huluna bancunur. Boa paeh meureunnya. Omong Nyi Rodiah semu nyalahkeun ka sanaya. Tapi jawaban Nyai tadi teh bener. Hartina barang naon bae teh ku urang bisa dipake naon bae. Nah, rek dipake hal-hal anu mangpaat atawa rek dipake sangeunahna. Nah, rek dipake kahadean atawa rek dipake kajahatan. Nah, eta sakabeh kumaha urangna. Nyai ku amang dilatih ngagunakeun peureup. Tangke oge tangtu. Nyai teh bakal milih-milih. Nah peureup teh rek dipake neungeul jalma nepikeun ka paeh atawa rek dipake ka mangpaatan hirup. Aya jalma nu bisa nanggung. Bisa bae rancatan teh dipake ngababuk sirah batur nepi ka buncunur. Tapi aya jalma anu meuseuh diri. Latihan ilmu gelut. Tacantang teu direk digunakeun keur gelut. Ngahajanengan musuh. Nyai kudu bijaksana dina ngagunakeun ilmu. Lamun kahareup Nyai boga ilmu gelut, lain hartina hayoh kudu gelut. Neangan pipaseun jeung jalma. Ilmu gelut mah ukur pakeun ari kapeped we. Contona Nyai loba ngalaman kajadian anu teu dipiharep. Kamari we buktina. Nyai geus rek cilaka deui. Coba mun mah kamari Nyai teh geus boga ilmu gelut. Meureun sakurang-kurangna eta ilmu teh bisa dipake melaan diri serangan. Kumaha? Kaharti? Kaharti amang, kaharti pisan. Tapi geuning latihan ilmu gelut teh mani berat kieu jeung asa kasiksa deui. Padahal supaya Nyai aman salalawasna, badanna mah geus we amang tong jauh. Sabab mun Nyai deukeut jeung amang, nasib Nyai tangtu katang tayungan. Omong Nyi Rodiah bari neuteuk leleb ka sanaya. Sabot sanaya keur soson-soson ngalatih Nyi Rodiah, ceulina mah dengdek-dengdek bae. Sabab manehna teh ngadenge aya sora anu leumpang keketayepan di jauhna. Eureun heula Nyai eureun. Cek sanaya
bari sirahna dengdek bae. Ku Nyi Rodiah mah teu kadengeun. Sanajan manehna pipilueun dungdak dengdek oge. Ku sabab anu leumbang teh kadenge beuki ngadeuketan, atuh sanaya ngenyang leungeun Nyi Rodiah. Geus kitu ngan syut cileng cileng. Awak sanaya siga anu ngapung ngalayang ka luhur. Geus kitu sukuna necek karadahan ka ibadag. Nyi Rodiah mah mani reremponan soakeun sabab kakar harita dibawa ngapung ku sanaya. Mitra kaum dangu nya ceuk pangrasana mah sanaya teh bisa ngapung. Nu matak Nyi Rodiah mah mani hookeun. Beungeutna oge ngadadak tias. Nu matak sanaya perlu nyumput sabab anu leumpang teh leuwih ti duaan. Jeung kadenge sacarita matak ngahudang curiga. Sanaya ngantelkeun curug sangka Nyi Rodiah jempe. Ari geus deukeut mah boh sanaya, boh Nyi Rodiah bisa nyaksian saha anu datang teh. Tetela geuning Ki Kedi keur leumpang bari ngobrol jeung jalma tiluan. Nyi Rodiah mah geus rek sapok-pokkeun nyalukan Ki Kedi, sabab manehna oge geus apal yen Ki Kedi teh urang lemur, ngan samemeh sunggutna engab, ku sanaya geus dibekem manten. Nya, ka Ki Kedi mah apal, tapi ari lalaki tiluan purenges saha atuh, jeung eta obrolanana matak ngahudang panyuriga. Tetela euy salaki si Tarsih teh keur eueuy. Omong Ki Kedi. Atuh baba kitu mah sia teh can nyaho ka mana leosan eta jalma nya. Cekna hiji deui. Nya eta can nyahoan euy. Temal Ki Kedi bangun anu milu hanyakal. Sia kudu bisa ngintip-ngintip yeuh. Mangkade salaki si Tarsih teh kabaud kana gerakan Ki Sancang Kuning. Ari Ki Sancang Kuning teh wadiga baradna Ki Jampang. Nyaeta kekentong anu baruntak ka kompeni anu jolna ti Pajampangan. Nu matak sia kudu bisa ngintip-ngintip. Iraha pidatangeunana salaki si Tarsih. Mun geus datang urang cangkalak, bari leureuncepan, urang talek we. Mun momul nya kudu dipaehan. Da kitu parenta ti Ki Purba oge, halus-halus bisa bebeja memeh dipaehan. Ulah salah. Mun urang geus bisa nyusud di mana panyumputan Ki Jampang, tanwane urang bakal hirup medah-meduh. Sabab kompeni ti bota pihak bakal maresen ka urang sadaya. Mun urang geus beunghar, sigana mah lah geus teu kudu ulah ilu ka komprotan. Begal geni lah. Omong lalaki purenges anu halisna majedig kanel. Ngadenge eta obrolan, hate sanaya ngageter. Di ieu tempat teh horeng aya Rusia anu kacidamunana. Lamun manehna milu nuturkeun, kana tangtu bisa nganterkeun manehna gabung kana perjuangan bangsa. Tapi saha atuh ari Ki Sancang Kuning? Saha deh Ki Jampang teh? Ceuk eta jalma mah Ki Jampang teh kakentong anu baruntak anu jolna ti Pajampangan. Moal maksudna mah Kanjeng Haji Prawatasari gitu. Cek hate sanaya ulang mikir. Tapi awas euy, sia ulah haben wae ngahelaran si Tarsih. Keun saeumpama salakina geus bisa kacangkalak, si Tarsih ku aing dibikeun geus sia. Cek lalaki nu hiji deui. Mitra, maranehna terus ngobrol, nepikeun ka leungitna ngaleos ti dinya. Atuh ari geus jarauh mah sanaya teh turun tina dahan kai. Sarua turunna teh ngajleng nepikeun ka matak soak keur Nyi Rodiah. Amang, geuning Ki Kedi teh jalma jahatnya. Omong Nyi Rodiah. Nya,
sakurang-kurangna manehna kabaud kana kajahatan. Balad begal geni teh geuning jadi mata-mata kumpeni. Jadi upama kitu maranehna ngahuru lemur teh sabadana mah aya patalina jeung urusan politik. Maranehna ngahuru lemur teh meureun maksudna mah ngahaja. Malar salaki nyitar sih muncul baik kan di gitu mah. Manehna teh abur-aburan ninggalkeun lemur. Ceuk sanaya. Cager hara mitra hanya kal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.